Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian-kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogos carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah aja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam ceknya jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan
ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang ki ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jeung hiji hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikiran nya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul jadi sok hudang ti peuting mah nabi jadi sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karak hudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge telok aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngana di blon-blon penmannya jadi sekolah tah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh lik sanu ngalehkeun aing betul doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing muga abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho heuy dosen aing mah ngadosenan di universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah ti peuting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha abdi mah we dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajian ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran
geus teu kudu ditimbang abdi mah. Dia salat abdi gore, puasa abdi gore, zakat abdi gore, segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang. Geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae, kokojotan abdi kajen kumaha ge. Sia kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajen kumaha ge. Tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti. Di sisi. Cak jana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu. Tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit da jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank, embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga. Heuh, sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Heuh, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu anu. Sia salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat, ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang. Tarang deuleu tah teu kadeuleu. Sakieu hideungna. Urut naon eta ulah nyebutkeun naon? Hideung. Malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun. Maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga. Di emang umat dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan. Salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan. Itu bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara. Adapun ge di kanarakakeun sakedeung lah. Tak aing mah cenah kos kitu dong sebel. Atuh geus geraheun ka sorga. Aju ka neraka. Nah, ieu kan mantap, bodoh tapi make. Hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana. Masa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik. Kieu yang lama turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik, urang turun deui. Datang ka titadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh kubar daek tak kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah ngadoa salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Ye Fatihah ka hiji. Jangan saya ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa kitu-kitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru. Fatihah. Beres. Dolin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngenahin neuk zarah bae minta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlul kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu alaihi wasallam eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang wah Junet tuh kanyawan ku aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang kayaknya Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke di ziarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nya aku kabodohan anak geus jambur aku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titanggal lempeng-lempeng ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nyana ge hatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Allah lambi marari itu ngagakang pada ngagorokin ya ladina kabaing kangjeng Nabi Syuaib mubtadaun iku dari mubtada khobarut ya khobar mubtada iku kaan iku kaya satu negalaguan mokopapa utawi kana iku mokopapa wa isma utawi isme kaan iku madupun kang den buang kana tegese kaya satu nega umadam lam yagnaw iku oranana menang yuki tegese oranana tepi ya kaum madian kabepi haing dalam darpi diarim tegese dalam pirang-pirang umahe atau dasana kaum madian alladzina kadzabu syuaiban tegese utawa kang pada ngagorokeun ya alladzina kabaing kangjeng Nabi Syuaib kanu iku ana ya alladzina hu bana ya alladzina iku la khasirin yakti kang tuna kabeh
atakidu bi'adatul mausul yaiku watan kalawan den balani mausul wa gairi lan mausul radi alaihi mungkin ngarad alaihi madza kaum bi qouli masabikin da ucapan kaum kang dingin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum فكيف آسى على قوم كافرين Allah alam bimaradi fatawalla maka mengaya syamara betega mengaya syaban saking kaum kabeh wa qalalan ucap ya syabing lapan ya kaum ingsun laqad ablagtukum yang teman-teman wis tekaken ingsun kabeh risalat rabbi zakari risalat pangeran ingsun walau suatu lakum lan segala syaitan insun kabeh sira kabeh tapi palam yu'minu palam tu'minu maka orang imankin sira kabeh fa kaifa asa maka lebo kaya apa prihatin insun nazar tegese prihatin insun ala kaum kafirin ingat tese kaum kang kafir kabeh istifham di mana nabi utawi istifham iku istifham kang tetep kalawan makna nafi ngelanjutkeun tentang kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian ulah ibadah ka patung ka batu ka kayu tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal setiap rasul diberi mujizat ku Gusti Allah di antara mujizat anu didatangkeun diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teberang tepeting salila bentak berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian kaum Aikah hiji-hijina rasul nu diangkat di dua kaum ialah Kangjeng Nabi Syuaib Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaum main dua kaum hiji kaum Madian dua kaum Aikah dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum horenganan satu zaman cerita Madian Aikah teh cerita Aikah Madian teh hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh hanya beda daerahna Madian ieu Aikah belah ditu terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah Masya Allah nu ngamimitian iman orang yang terhina terfakir termiskin tiluan mulai iman tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna mulai rada loba alhamdulillah ayalah perwakilan ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman nyaba deui dakwah ke belah wetan alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh di Madian kitu keneh walaupun minoritas tetapi aya teukeun Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib
anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun, pembesar penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana. Sebab hiji abujud, dua hawazun, tilu hatoyun, opat sya'fasun, Kalamanun, sarkosun. Nah iya raja-raja di negara Yordan harita nuker ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Kurang menceritakan tentang eta tadi eta dijadikan kuari di ilmu falak. Abajadun, hawazun, hatoyun, Kalamanun, sapasun, korosatun, dozogun, sakhodun, dozogun. Eta abajadun, alif ba ta sa, abajadun, alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun, hawazun adalah hawazun ha 5, waw genap, zai 7. Hatoyun haletik ha 7 8, to 9, ya 10. Geus bisa sakitu ge geus bisa orang dudukunan teh. Kalamanun kap 20, lam 30, mim 40, nun 50. Tuh kan? Sa'apasun sin 60, fa 70, ain 8 terus. Korosatun qaf itu qaf 100, ro 200, korosa 300. Terus itu. Sakhodun dozogun. Eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula. Nalak eta heula urang. Abajadun, hawazun, atayun, kalam hawazun, atayun, kalamanun, sabasun. Atuh moal bisa ngitung urang ka dituna. Ke kapangijieun ha sabaraha deui. Angel atuh geus kitu mah. Tuh. Haji urang lamun nyaho kana usna, ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us. April abhamtun, April hamal to 9. Mai sarhun, Mai April Mei sar saor hun 8. April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9. Oh tinggal kuari dipraktekkan guys ya sangaran. Zenab Zena hitung kurang zai sabaraha, nun sabaraha, ba sabaraha. Dipakai kain ku sa dedi jadi dukun dia ganti kuari ulah pakai sorban pakai cetok kuari hatu bebari sebenarnya dukun atau macam pas gitu bandingan kuari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa lo kira mata kudu bisa orang kos gitu teh. Anak caraka data sawala, anakna cilaka, bapana ka bawa-bawa. Anak hiji ca 2 ra 3 ka 4. Anak caraka. Da 5 sa genep wa tuh itu kasus itu babari tuh. Hitung kuari, tak sangaran sia. Anu, hitung. Tungtungna seberapa? Tuh. Oh, saya bicara lurahnya. Keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta hitungan kos gitu duh kuda tuh lagi aduh teplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja asa ka masjid lain deui ieu mah itu kan juri bisa beta dukun bloon embung disalahkeun nya iyalah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot Kalamanun raja
ininya raja ngumpulkan penggawa-penggawana. Hai, ulah cicingan daria. Weh, aing geus ngaredang ngadengin. Daria cicing bae. Emang aing teu ngadenge? Kan aing boga ceuli. Aing boga mata. Ceuli aing, ceuli sia. Aduh. Dari acara ricing bae. Hah? Aya orang musyawarah, rapat akbar. Mulai berangkat ka dieu kabeh. Wah, nyieun surat undangan. Berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan, ke keraton. Tunduk kana waktu ninggang dana mangsa nu utama, dina waktu nu geus ditentukeun ku raja kalaman. Ternyata raja memberikan ultimatum. Selesai musyawarah, sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing, teu tentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan, ngarobah-robah urusan perpolitikan, ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja. Maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syuaib. Ije lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, keluar di negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah beka mana baburna, bawa pengikut-pengikutna keluar, ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nyana hayang cicing di dieu, la ta'udunna fi millatina, balik deui ka agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan? Ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib na teu, atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib na di guha teu pernah aya reaksina naon, dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda, maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'udunna fi millatina, balik dari Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian beserta pengikutnya, terserah deh ke mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Pilihan sakitu. Sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib, panggil Kangjeng Nabi Syuaib na, Syuaib, ya, tongkat dikelek gitu. Serem Kangjeng Nabi Syuaib, gagah, tenang, dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil, jelema nu geus teu baroga segal. Senda cepit sebelah talina hejo sebelah berem, anu bangsa lah kancing nagas jarengkleh jas barolong diiring kuno kitu arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Syuaib, ya
pilih di antara dua cek raja. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak. Saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina. Idet. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dia. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung pilih nu beude aya nu leutik aya. Nu sedeng aya kumaha maneh bae tah mah. Hayang nu beude jasa itu. Hayang sedang ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa pangeran. Pilih. Kumaha Kangjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kangjeng Nabi Syuaib sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana teu tegeuneuh. Isturing tenang sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya. Sebab makhluk malaya tur walayan Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah. Cicing pamere Allah, gerak pamere Allah. Kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah. Boro-boro nabi wali teu pernah gentar saeutik acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah, nyawa taruhana masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah dititah ku Allah, berangkat ke mana bae Allah. Kuari geus aya mandat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul, tanda karasulana bere mujizat tongkat. Raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungked. Maksudna beusi ngamuk teh tungked. Nu mah teh eta urang lamun neuleuk kiai baheula Habib baheula urang sieun. Baheula mah kiai marake tungked, Habib marake tungked, urang teh sieun. Kuari mah Habib marawa HP, kiai showroom HP. Ibu Doli boga 5 HP-na. Geus puguh tukang karung mah teh geus teu kudu dicaritakeun. HP teh aya nu khusus soal nilaruhi. Eta kan tungked baheula. Nu mantak eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun. Urang make tungked deui ku ari teh. Jadi kaduluna serem ku sundak perang. Mun ditanya, "Heuh eta bidah ulah loba omong sia." Henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecakal kos kitu, jang nakol hulu sia. Indit sia. Serem ge. Daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia. Kan ngeunah aya make tungked mah. Coba mun teu make tungked kumaha? Hese nakolna. Geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked. Nyieun pueda segede halu habak. Lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak, ya barang dongeng Kangjeng Nabi Syuaib. Ternyata Kangjeng Nabi Syuaib mematungkeun, "Woi, itu mah tungkeun ti Gusti Allah." Ieu ge sarua bae. Tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah. Ngan melalui tukang bas ieu mah. Sararem Kangjeng Nabi ge make. Kuari bade lalengitkeun barang loba Wahabi. Aya ge aya tungkeun antepkeun teu nyekel. Sebab naon? Atuh nu khutbahna pan teu pantes. Nu pantes make khutbah mah nyekel tungkeun mah pan make jubah, udeng-udeng, sorbana gede, nyekel tungkeun. Pan urang kuneuleuna bae ge sieun. Ieu mah masa khatib sih make sapari. Make sapari teu make kopiah, doktrendos. Di ditu nama teh hayang keren, hayang hebat lah ceknya geus ulah make kos kitu. Nu penting materina. Itu kenana ebrak ngaritakeun kabeh deui. Ya Allah. Khutbah ngaritakeun kabeh. Kusum Agustus caritakeun Agustus. Mun aya khatib kos kitu mending dicekel huluna. Tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we. Anu jadi sasaran aing ge deui. Aduh, saya rusak ya.
rusak khutbah maka diterjemahkan urusan menang jeung teu menang aya dina fikih tapi manfaatna mana apakah nu diterjemahkan gua ditambah takwa aja henteu malah acak-acakan jecek ulama ketika manfaatna tu ulah okos urang nikah aja maca taklek eta teh lan apa mana udah dibaca tuh ai manfaatna mah jawaya urusanna maka itu make duit-duit keneh mun kitu mah haju eta aya manfaatna beres gimana geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca geus macanan ke bae di kamar duaan nya bae lelendehan habak mal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal paling geus sabari sajitoel ku pamajikanna geus beres okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lo anggeus teh iya gua gitu Masya Allah karim di lengit-lengit kan orang haris mah Jumat tapi coba dulu orang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna dulu di Syekh Asnawi dulu di Syekh Husein carita dulu di patilasan para wali Allah aya tungked di dinya aya jubah di dinya malah di Tangerang aya 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan ye lain kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu barang diganti ku ari urang teh asa lain salat saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia iraha ngondangna sia ai sidang mah tuh kudu aya ondangan mah henteu nah geus salah bae nu aya geus dianggap sidang atuh ai kos kitu kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean nyata teh NU kababawa NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah milu padahal mah teh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu goblok naon sababna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jauh ya Allah jeung khutbah eta bahkan lain khutbah ceramah tah mah khutbah gaganti salat salah bae sia teu sah Jumaahna eta mah khutbah salat zuhur 4 rakaat 2 rakaatkeun Jumaah nu 2 rakaat deui khutbah jadi khutbah eta teh menang sambarangan eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna Masya Allah di Lampung teh baheula teh kos kitu kuari Katalaga Bloon Kacikupa Kabojong Ondo jasa masa khutbah dibayar tapi sholat ih cenah pugu kiaina maningan dirantai atuh sholat dibayar khutbah teh sholat masa dibayar sih ye cenah azan ge lain deui khutbah jeung azan beda azan mah meunang dibayar khutbah mah ulah ye kesana tuh aing mah jadi muadzin tuh sas adzan balik geus hayang duit doang burung Masya Allah geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna geus ulah dipake mantak naon teungeunaheun urang ibadah ya supaya geus pugu urang milih pemerintah geus pugu urang milih lurah geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok atuh khutbah ulah make sogok ini mah disogok asal dibayar daek teu dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar Allah sia mabur ka kuburan ka ditu Masya Allah ya akhir zaman merenya sedih kula baca ayo khutbah kudu hayang dibayar ya Allah eta mah tah teh dikamanakeun Allah karim patokannya Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae Gala walau kunna karin dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib apakah kaulah kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaulah teresep bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun cadu aing kudu milu ka agama dia
Kanjeng Nabi Syuaib bisa bahasa Baduinya. Cadu aing kudu milu ka abah maneh walau kunna karihin sanajan kaulah terasep. Komo terasep kaulah ka agama maneh kudu milu de keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadiban. Nyata atuh kaulah jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaulah ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaulah teh milu ka agama aranjeun kabeh bada inna jana Allahu mina sabada Allah nyalametkeun ka kaula dina agama eta dibere mujizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikan risalah ku ari kita milu ka agama anjeun agama batil keheulanan cek Kanjeng Nabi Syuaib wa ma yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaulah kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersakakeun ayyasha Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaulah dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal kajen kumaha ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh pohara jasa teh bahasa Kanjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan tetapi Kanjeng Nabi Syuaib mantep jasa kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan teu layak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah kuari kudu nuturkeun ka anjeun yang aya nyaho teh heheina di ditu teh aduh masyaallah bisa dibayangkan ke urang di hareupeun istana dipanggil diusir Kanjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja Allah karim tenang Kanjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul dibere mukjizat tegentar saeutik-eutik aja gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang kitu kene para wali-wali Allah urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf lain lalagaan teh tarung jeung Inggris tarung jeung Belanda tarung jeung Perancis tarung teh jeung Amerika cenah Amerika asup ka urang anu perkecil nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda Inggris lain lalagaan perang Masya Allah sepugu para wali-wali sanga di ditu di dia Cirebon ke Syarif Hidayatullah tegentar setik acan ngahareupan raja bahkan loba raja anu tunduk asup Islam kunaon eta ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna Allah ku ari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng Masya Allah komo dakwahna aya di kelompok partai mah teu kadeuleu Allahna nu kadeuleu RP moal beres dakwah kos gitu moal beres dicekel ku sahabat ge moal beres hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah kentar tegentar saeutik-eutik acan nu mantak cek Kanjeng Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara eueuh nu teh dikajahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teh dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal dibere gelbu
dibere pikiran cacak kalakai piragageunana iraha pipotongeunana iraha ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang kakarayapan di awak urang nu ku urang teu kadeuleu bisa kadeuleu kudu make mikroskop tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang ieu poek mongkleng buta rata dunia aya batu di jero taneuh di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma cek Kangjeng Nabi Syuaib di antara senu dikayahokeun hali wa halukum tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah. Matak alallahu tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri. Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muga Gusti nyieun keputusan hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqqi dengan hak benar jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman. Ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Syuaib. Cek Kangjeng Nabi Syuaib alallahu tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya. Rabbana he pangeran Nabi sadaya iftah bainana giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi dengan hak wa anta khairul fatihin Gusti anu pangbagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya. Ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum. Nu iman hanya seperkecil geus dikayahokeun ku Gusti nu ingkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya. Abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata horeganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya. Sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti ku Gusti bae. Kumaha teh cek pembesar-pembesar. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syuaiba innakum idzal la khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomong alladzina kafaru min qaumihi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomongna awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana. Hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui. Selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede, takran dikurangan, timbangan dikurangan, hitungan dikurangan, ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa. La khasirun, uturkeun Syuaib cilaka maneh. Nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir. Anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede, nu sedang nu leutik, pasti kunyana bakal dikampakan khosirun. Nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang. Teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu. Terakhir
lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan seuna saleumpang-leumpangna diembargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui cek ngomong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia pertanian ulah aya nu tani perdagangan eureun dagangna geus pokona mah lahosirun antapkeun cilaka sia kajen kokoh mah ge di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun ka anjeun Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena leumpang perpolitikan jeung perekonomian tetek kejemna luar biasa ya raja. Ternyata horenganan nu kejem kuari gaya turunan si eta meureun raja teh kararitu bae ti baheula nu ngangeunahkeun ka urang teh. Masya Allah. Jadi dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh diinkaran ku kaum tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kangjeng Nabi Syuaib. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kangjeng Nabi Syuaib dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahu tawakkalna pasrah sumrah ka Gusti Allah nomor kedua nomor kahiji Allahi tawakkalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah nomor kedua doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihi. Urang cekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya naon dua hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah ulah pasrah ka bupati ulah nyanggakeun ka gubernur ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri ulah nyanggakeun ka presiden Allah 'alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah Rabbana ftah bainana Gusti nyanggakeun sadaya-daya ieu bupati abdi ieu gubernur abdi ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyanggakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyanggakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sareng kos kitu eta mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter is saking sakunaon teh kaget aing ya nya ge nu kelan kaget ka rumah urang atuh dadat aya naon indit seakan-akan cik tungkat teh indit Syuaib beserta kaum anjeun ka mana gua mai emang di gua puateun serta tanya segala teh ka Nabi Syuaib segala mahi segala henteu kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat gunung belok kiri kadinya didinya aya pegunungan etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada eta teh nu belah dieuna Madian belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadua Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon siksa. Oh ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang berangkat kabeh saeutika datang ke Al-Bada
cek kaum geus datang ka dieu ka mah asup ka jero mahi kami kabeh Gusti Allah Maha segala-galana tempat letik digedekeun atau urangna diletikeun nyana geus deulean awak ge aing letik ka wali segini kumaha ieu maha kawasa Allah mukjizat teh asup brus eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi arasup kabeh terobah awak terobah henteu laleutik kabeh barang datang ka jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong ieu urang aya di jero guha ieu dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN Masya Allah cak nyalanggeun aya di jero guha paingan Sueb Kanjeng Nabi Sueb betaheun aya AC ieu tarariis cak nya ieu waduh Masya Allah aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh heueuh aing tunduh catanya belah ditu tunduh cak nya ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha nu manta kuari lamun ngaji harees eta di dinya turunan baheula horeganan ketika maca mukjizat mah kabeh ge hayang peureum bae emang meureun sia mah watek ongkoh Allah karim di jero guha jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh Masya Allah karim kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doang keluar seuneu neraka fatahallahu alaihim baban min jahannam dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam farsala alaihim harran syadidan panas luar biasa urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat panasna luar biasa diperkirakeun Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50 panas bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari anu ozon muka saeutik mah kuari panaeh ribuan di India Masya Allah karim eta can sebenarnya ieu mah dibuka ku malaikat Jibril blah seuneu neraka saabna ka luhur bayangkeun ku urang harran syadidat fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un pernapasanana ku ari panas saab anu luar biasa niuhan ka mamana cai geus teu mangpaat diguyur ku cai tetep panas ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae eueuh jang tempat ngiuhan eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun panas luar biasa singkolea Masya Allah kadeuleu belah ditu sorotan matahari singkulinyar anu urang lamun dina asbal teh osok kadeuleu mun naik mobil teh siga cai eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf
liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda haron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgoleah kuapeh jelema panas anu luar biasa Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah ngawujudkeun kaum ku cara Allah ngahirupkeun umat ku cara Allah nyiksa kaum jeung umat cara Allah nu mantap Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae urang mah penting iman ibadah ka Gusti Allah Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah ya Allah gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian masyaallah karim kadeuleuh ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali tiis kahandap eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega wah kabeh kadinya masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadulah bardan wa nasiman tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya ulaya nu katinggaleun kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggaleun hatta idza tama'u tahta sahabah rijaluhum wa nisa'uhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok nu tinggaleun sebab tiis di luar eta panas ta pohara jasa ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiisna barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron mulai tidinya belah bumi keluar seuneu ti handap dibayangkeun ku urang jelema sakuatna jelema seuneu dihandap keluar dioyag-oyag warjapat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seuneuan geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana ku ari dibukakeun bumi teh seuneu dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lumpat ka mana nu mantap dijelaskeun di dieu diabadikan dina Al-Quranul Karim ayat ieu fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin fa akhadhatu maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapir aya di dinya nu muslim geus disalametkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam atuh di dinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin
kaum Madian harita didinya jasimin tapak deku kabeh barikina aleru kabeh mayitin berparah kabeh tutung kabeh Allah karim nu mantak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur dangkub jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli ekologi. Ternyata eta teh bener-bener manusia nu ku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah karim dipager ku ari urang lamun ka ditu teu sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Hokos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dieu. Ieu ge sarua. Ketika urang dek kadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan. Maksud jeung tujuan dek naon kadinya nu mantak di Yordan mah negara miskin. Yordan mah lain negara kaya, negara miskin. Penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang kadinya. Tamu-tamu datang nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai, bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah, tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masya Allah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis alladzina kadzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah kalam yaunau fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman. Umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui aika. Ternyata urang aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang aika teh cak urang aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Syuaib ka mana Syuaib? Syuaib coba teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Syuaib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syuaib ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nyana di jero sarere.
teh jahona naon kerek ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah Gusti Allah geus puguh ashabul kafi mah 3 abad sarare ieu mah ngan supaya ulah ngadenge doang heula tunduh jasa masyaallah ini di majlis anu boga tunduh teh eta tah di ditu mah jelas diamankeun ku Gusti Allah di majelis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana babaturanna diomong sia loba ting atuh ngadaruduk kena tunduh lah loba ngomong sakedeung deui kan puasa tek nyana mungpang-mungpang can puasa wah bau parah geus teu bisa dinasehatan geus cek Gusti Allah hai Jibril enzil turun siksa Aikah kefir cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa teu kudu dikukumahakeun ahli Aikah mah siapa yang ngajerit paraeh kage Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aikah tidinya Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril ngajerit cek malaikat Jibril ngajerit setik kabeh kararudang urang Aikah wih suara naonnya trompet ta naon tah pangagedean jah kabeh kalaluar ti imah kalaluar kabeh kaluar wih iya suara naon ieu kayak darengkeun narulu ka luhur kabeh wih rada gedenya udah gede dareukeun coba teliti aya naon dieu tuh jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta Islam apa lain gitu mun aya naon weh aduh sia ulah marahan siat bae tuh siksa ke di Allah pak urang mah kajian kumaha ge kajian nu mabok lamun aya siksa syahadat di urang geus mantep biasa di urang mah mantep nu mabokna ge ka surga di urang mah dia coba ayo nu mabok aya galedeg bluk nya keur mabok asyhadu an la ilaha illallah eta keur mabok eta untuk Amerika bingung nge goblok sia mabok syahadat malah leuwih mantepannya kan teu nyawa kakaler kidul panjana mah mabok karana ge aju dakwah panjana woi syahadat sia tuh wow galedeg sing jeleger sia endahan mabok syahadat bungunya anu mabok malaikat Jibril langsung ngajerit celi masyarakat gajengek wow nyeri celi urangnya nyeri aya naon ieu surah naon wabeh ngerumpul gitu wah eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa saeutik jalan teu sakaligus bala mah direkam make HP sial tarolol jelema ku ari mah suara direkam naon direkam aduh barang ulang lain ibadah direkam geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus ya Allah ya Rabbi di Amerika aya suara di Prancis aya suara di Australia aya suara di Jerman aya suara kabeh aya suara ternyata kamari ieu geus mulai ti Amerika ternyata gesekan planet dengan planet menimbulkan suara cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh budak tek ngagedean gitu tas suara Amerika blon suara kok kaget di Amerika di Jerman di Australia gesekan seetik doang eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun ngaji palak teh beh Samsun Sarom mirihu patu zakali ieu tah tak planet ieu ka dieu ieu dunia letik dunia masa gede pereup wah batapa wadena luar biasa emang kumaha gitu masa planet nggak gesek ya Allah ya kullum fi falaki yasbahun kabeh aya falak-falak aya cakrawalan
moal nyalahan buatan Gusti Allah mah aya falak-falakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan kullum fi falaki yasbaun urang mun maca kita yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak masyaallah nah wasyamsu wal qamaru bihusban kabeh ge panon poe jeung bulan aya hitunganana urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina falak lamun bulan makan 20 poe sabulan urang mah teu kaharti nu mantak sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti kunaon sih eta bulan kitu mimiti muncul leutik aju gede aju leutik deui timbul ku ari mimiti di barat kunaon atuh katungtungkeun ku deui ku ari jadi di wetan ieu kumaha dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah teu dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna panjang caritana ieu lah ilmu falak. Nah Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit malaikat Jibril pae kabeh nyeri ceuli mata irung sungut karasa kabeh ceritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa berak parah kabeh ku jeritan malaikat Jibril Masya Allah nemantak madian ashabuz zullah lantaran ayam mega awalna lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihissalam pae kabeh strengsek disiksa Gusti Allah soe budangkeun eta umat ulah raes bae Kangjeng Nabi soe memang teu sare Kangjeng hai udang berat emang kami sare lain sare molor rara sama jante emang hes keur ngaji teh nya mun ditanya jaing mah tuh hes kitu kabeh ge coba ge lamun urang ngobrol jeung anu hes di majelis siapa hes bae santai aja nyaho kieu ngomong bae kitu nyaho aing ge ngomong naon emang tuh saruan tadi eta aja gengsian jelema kos di mobil ge tanya ku babaturan siapa hes bae sanwes nyaho aing naon ge sia mun nabrak batu nya wallahu a'lam mun nabrak mah embung disebut HS teh embung mantek kula masuk inget ka dongeng Gus Dur di luhur kapal ya presiden Amerika presiden Saudi Arabia raja jeung Indonesia Gus Dur tilu di luhur kapal teh nyieun atraksi masing-masing kita memperlihatkan kebolehan masing-masing yuk. Oke, cek Gus Dur. Oke, baik Gus Dur mah emang teu pernah mundur nya mah. Teu pernah mundur. Kamu apa? Cek Presiden Amerika Bill Clinton, saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya. Keluarkan di kapal. Pur. Ditanya, "Kenapa kok pakai nyawer terlalu banyak di Amerika dolar?" Cek. Mantap amat cek Gus Dur. Terus bagian Arab Raja Fahad sekarang bagian kamu keluarkan nyana korma jeung kacang cek Gus Dur kenapa itu nggak akan habis korma dan kacang di Arab tidak akan habis walaupun terus disawerin juga tidak akan habis pokoknya korma jadi sendiri di sana Masya Allah tinggal Gus Dur kamu apa? Tenang nyana mikir kan naon aya nuker diuk bae orang Indonesia di kursi dicekel kunyana dibalangkeun bro Gus Bapak Presiden kenapa diun enggak apa-apa sih emang kenapa masih banyak rakyat Indonesia gitu. Baru satu enggak apa-apa belum yang di bawah jembatan masih banyak udah tenang aja sih baru satu nggak apa-apa
terlalu banyak cekin masyarakat. Bisa ada Gus Dur. Setelah ditanya tetap kan eta mah manusia. Gus, kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran. Cek Arab kami juga sama, korma dan kacang itu ke orang yang dapat tuh senang. Kalau kamu belum tentu nggak senang jiknya masyarakat Indonesia juga. Sebab dia aja yang saya lemparin nggak tahu dilemparin. Kok nggak tahu saya pegang, saya lemparin, dia nggak tahu apa-apa, makanya mati dia nggak tahu apa-apa. Emang kenapa? Dia tidur kok. Saya juga yang bangun mah nggak akan saya lemparin, itu yang tidur cek nanti. Eta bisaan karikatur Gus Dur mah. Jadi berarti masyarakat Indonesia mah harees bae maksudna kos gitu. Dibalangkeun ti kapal ge teh nyaho naon nya nama. Atuh ya saya harees guari ye. Mun di liu luar negeri kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah, tapi di urang ye tuh hees bae. Bangsa Indonesia memang seneng tidur. Homo orang Bandung mah Bandung mangsa parahyangan Bandung Tasik Garut tuh bokes nya nama isuk-isuk lain ka kantor si duru komo di Lembang cek pamajikan apa lain ka kantor tiris komo di Cikajang mah di Cikajang mah tiris biasa tuh Garut waduh tuh ka kedulan nya nama ngisangna lohor ajeng bebelepet los namun ditanya atuh can dipake salat ieu cek nya atuh ngisang mah tiris ajeng ngawuduk mah ngawuduk bae tetep teu ngisang. Masya Allah baheula bakulah kerjaman di Garut dan jam 10 jam 11 masih tiris kene tahun 80 8 hiji 82 Masya Allah dek ngaji kudu make jaket bae. Mantak dikiriman ti dia, dikiriman sebab tiris, bayar jaket, kabeh mereka jaket. Kuari mah sarua bae Bandung panas, Garut panas, sarua jeung di urang, tetep mukul make kipas bae. Baheula mah mana aya kulkas di Garut, teu laku. Kuari mah make kulkas berarti kan panas. Oh, kuari geus panas di Cikajang ge eueuh dongeng anu tiris kos kitu, tah mah baheula. Baheula tah mah ngisang-ngisang geus zohor. Eta kuari henteu sarua teu tiris henteu. Nah Suaib kejali umat kala luar kabeh wah barang eta neuleuh di Madian tarutung jelema teu ngaromong umat Kangjeng Nabi Suaib. Coba kaikah bertekuk lutut paraeh kabeh. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkeun ku urang. Urang ningali tsunami 200.000 bae ge mah diendap-endapan hate. Terasa hargaan manusia, terasa hargaan harta, terasa hargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Seetik terus jadi gede, lenyap. Tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Nanaonan perasaan. Masya Allah. Ieu ge gampar jelema. Hideung. Totong nu ieu diaikah. Jelema ngampar jutaan manusia. Kanjeng Nabi Suaib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasatu lakum fakaifa sa'ala qaumin kafirin. Patawalla maka mengok Kanjeng Nabi Suaib ngabalir ti umatna. Cek Kanjeng Nabi Suaib ya qaumi kaum kaula tadi keh nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana laqad ablagtukum ya ta jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula
hukum-hukum syariat-syariat pangeran kaula. Wa nasahtu lakum kaula geus gadasehatan ka aranjeun kabeh. Tetapi palang tuminu anjeun teu daek percaya ka omongan kaula, teu iman ka Allah jeung ka kaula. Dedeh jeung nyaah sabenerna mah kaula ka anjeun teh dek nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka, dek nyalametkeun anjeun tina siksa jahannam, dek nyalametkeun aranjeun kabehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikeun ka aranjeun, tapi anjeun teu percaya ka dedeh jeung ka nyaah datang ka beak di hate kaula. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna prihatin jeung sedihna terhadap kaum kafir, jak geus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang nasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintrek, dedeh jeung nyaah ditampiling, dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowak sia teh sing bener sing bener sing bener. Geus kitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji. Eta teh ka dedeh ka nyaah, tapi teu daekeun keneh bae. Kan datang ka ditu da nyendet sia ti dieu. Teu butuh aing ka sia. Eta nurut ka aing mah yo idit aing mah teu butuh ka sia hiji, anak aing loba keneh nyieun ge bisa keneh mun tak kolot tolo boloon teu perlu aing mah idit inditnya na abah teu karunya ka kolak karunya ge sia aing nurut ka aing jika Allah ai kos kitu patut mah mabok sia di aing gareupeun aing mawa awewe sia di hareupeun jadi saji saya mah sia kos lain anak aing indit sia aing mah teu butuh ka modal sia. Siapa yang ngisi pakai kanya? Kue dek yang aku mata aja kos gitu siapa tenurut ke aing. Indit angkat kaki ti dia. Indit anak emang nyakolot. Teu sama sekali. Ieu geus sarua. Cek Kangjeng Nabi Syuaib aing geus nganasehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah syariat-syariat. Kita ulah ngurangan takeran timbangan hitungan jeung sajabana. Ulah cicing di jalan ngagarong. Ulah korupsi, ulah muksi, ulah nyokotan pajak-pajak. Kurang kumaha cek Kangjeng Nabi Syuaib. Dedeh jeung nyaah supaya salamet jaga di akhirat. Aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh. Ieu teh utusan ti Gusti Allah. Mana teu percaya? Sabodo diserahkeun ka Gusti Allah. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Ngelekos kieu ye parae. Ndeu kumaha sedihna aja emang kaum kafir atuh parae ge sabodo tah geus diserahkeun ka nu bogaana. Jagakeun sadaya-daya Gusti. Ialah hasil doa Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam, "Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya.